suara lila dan oke lah. Saya teleponkan wah ayo supir aing ya. Inilah dari jalan. Aing kudu meriah ya nyambut anak aing. Anak ya, aing guys. Dulu ujiana. Aing kudu aya ke acara penyambutan ya. Pada meriah. Sing semenak jeung aing. Suarin kakang geus keneh wae gitu. Iya nya Kang tuh digawe disaji penting menghasilkan macam-macam lagi orang penting dapat memajikan ger-geren tuh abi mah bukan ger-geren Kang ngomong nyantes satunya ya lanjut soalnya saji kamar teh ngewarang kumpul dan soalnya anaknya cenah baduwi ya mangga yang dititipin nyantas udah kayak dititipkan lah di sama Ini dia. Ayah nanti tadi kurang kita yang jadi kirim anak aing si Mena di Arab teh pengen Bali soal aing dadakan naon nek minta naon malah masalah sekolah di situ manehna nah aing yang ngayakeun acara karena naon pakai penyambutan anak aing organ ya pokoknya mah penyambutan anak aing datang we tuh di mobil teh aing yang disambut gitu kudu meriah. Oh, lalu gitu mama kene ge aya ibu-ibu pengajian kene ke Marawis. Ya pina naon penting mah aing yang sambut we da aing geus 15 tahun sebenarnya karek balik di ayeuna. Pokona aing hayang meriah lah. Nah ayeuna ku aing sia ditugaskeun pengatur acaranya. Siap, pokona naon anu kebutuhanna sia anu ngatasi. Tenang kitu aing dibere eta sok acak-acak ieu. Ya coba eta cokor kandakeun. Aing mun nah aja eta mah, aja eta kasia. Aun euy. Hari mah aing mah. Panas. Pokoknya hela. Pokoknya aing hayang meriah. Pokoknya mah ngerti lah omongan aing. Ngerti. Kalau orang telepon heula. Sing anakna. Telepon heula. Sok. Kasih kode. Halo. Wow. Dan. Lebah mana sih ya? Oh. Ade eta anak aing tong dibawa jaga jukti. Oh. Enggak aing ide ke ngayakeun acara. Sia geus deket ke bele ke aing nya. Oh. Di mana? Lumayan ya. Masih kene di tol. Tol. Heeh, sama Tapi bandara. deket. Oh, deket. Kendali ke nepi. Akhirnya tak ayeuna mesti aya waktu. Langsung. Siapkeun. Pokona aing hayang aya acara tatabuhan segala lah. Eta tenang masalah bayaran mah tauci jeung haji mah. Siap. Pokona si ayeuna geura gentak kandi. Bawa personil. Oh, yang geus dinyaki. Eta bangsa teh. Naon sih, Kang Haji teh ini raruasnya. Atuh ge nunggu masak nih. Kawe itu pasti launa na tuh. Ya, buru lah itu keur nyanggup pusingan tutung. Oh, atuh deh. Ge masak Dadakan teh. barangna. Naon?
haji na aya moal. Buka tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kan dia. Awas tuh, Ade tuh udah. Segede betung ya. Ya enak sih Pak Haji. Di warang kadi ku awarin. Awari pas ngomong entos. Tos nyari os itu gimana enak ku ibak pula. Buat gogora enak tuh teh. Gitu kan itu heula. Jadi iya, ayeuna teh anak haji teh balik. Tapi mana? Di Arab, Semenak. Oh, Semenak teh ya. Balik. Emang pas lulus gitu. Nah, tos lulusan. Malila juga di dia oge. Gila. Kan dia 15 tahun karek balik ka dieu. Naik amplop di jeung abina. Terus nyampe si Menak di bandara. Geus di jalan. Jalan mana? Di jalan ke Solo. Jalan tol. Jalan tol. Nah, saya kan haji ngomong Oh, keluarin. nya. Pokoknya pas anak haji datang, yang meriah, kayak penyambutan tatabuhan segala. Dengekeun tuh centot eta kan dia Oh, sebenarnya. mohon. Nah, gitu. Ayeuna wayahna rada mawa tatabuhan. Pokoknya kayak si Menak turun di mobil kita langsung tabe. Tabuhan teh tabuhan naon? Genjring. Oh, terus ngomong ka awarina, Tadi mah geus. terus berencis misalnya. Gampang eta mah. Geus beres acara. Ngobrol-ngobrol tuh Ji, eta ulah ningali si Entot. Harung wae Ji mah. Teu aing ge Oh, sautin. nyanyaan kudu anu ge. Anu teu geus Bapak. M sih. Aduh aing kenapa bisa M. Yang satunya, ya, iya, waktu nembesingan budak Oh, mendatang si si Menak. anak aing Heeh. datang. Mang Haji pada nyedak alat-alat musikna. Pokoknya mah hayang meriah. Itu si Menak. Persiapan heula gitu ya. Persiapan. Jadi haji teh ulah sampai ngecolakeun ka si Menak. Aduh, si Menak gitu masalahna. Di Arab. Asep berenang. Nyamureun. Coba telepon heula tuh yang nyawa mukana pas kumaha. Naonna? Mukana. Nya geus datang ge jadi saya nyaho. Pokoknya mah aya ku aing dibere oleh-olehna. Siap. Teh dibagi oleh-olehna. Tapi yang satunya, ada sebentar ya anak masih hancur ke THR. Ah, siapa duit wae. Ah. Sok enak kasuari bola, bari cokotan tatabuhana. Ngomong suari geus aya teh tatabuhana. Terus saya jadi tuh. Oh, mainna geus tek neangan. Menang nyawa di mana nih? Nyaho bukan mah geura gitu kudu geus datang. Itu ngeluarin. Pernah meriahkeun anak haji enak. Nah, Banyak tuh satunya. Kami ya. Pak Haji. Mangga. Wae teh geus suari gitu nya. M. Ya. Kemana sih? Ayo tuh anak haji, nih datang gegora. Bisa, hai gegora nggak tadi ayo. Kita pakai samping gegora. Bisa gegora tuh. Lambat pisan gegora. Mandi segala ayo. Ayo gegora. Ayo. Gila. Meni perih ho. Saya gegora itu. Bagus. Oh, ya gitu ya karek. Pokona ayeuna atur ku sia bariskeun budak. Anak aing sedeket. Siap. Semuanya untuk penyambutan anak haji. Baris.
Silakan. Orang di Arab teh menang sabaraha tahun? Menang 15 tahun Kang di ditu teh. Malah betah ning. Alhamdulillah betah. Kumaha tuh udah ngarisikoan abi. Ai kondisi di ditu kumaha di Saudi Arabia? Oh nya gitulah. Alhamdulillah. Di dia emang musim naon Kang? Dia Nya. musim teu boga duit. Deh. Di Kismin teuing atuh. Sombong amat. Di itu mah usumna Karama. Karana. Karama. Diraku teu nyaho. Yeh, korma meureun. Oh, tanya eta Kang Korma maksud teh. Dia kampung teh meuni barisi kieu nya ayeuna mah Kang. Alhamdulillah. Keur abdi can mangkat mah meuni kot teh. Kot loba kebon, nih kot loba iman, ya aralus gitu. Halusnya lingkunganna bersih. Aya kemajuan lah nya. Alhamdulillah. Den, ada naon? Cukron. Lewat aja. Sombong dong. Ai.